Seketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kircalik calik dina kursi kebesaran nguping suara nuka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kangjeng Nabi Sulaiman, suara naon si ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapanggih sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma masa letik-letik da korma ge tuh korma mal kabawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cekna berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Saya cek sirem." "Ieu katuh maneh?" Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korban teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." "Bawa manu kabawa bae atuh sirem," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh." "Hampura, kula ge nyaho cek sirem teh. Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pameret di Gusti Allah, menghargai Gusti Allah." "Oh, Masya Allah," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge, lantaran ti Gusti Allah dibawa." "Ih, hebat maneh." Sakitulah pengalaman abdi cak sireun. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Geus puguh Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatna, celek. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah jana ngadahar korma segede kieu. Janu geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah, urut si kolot dahar ngeclek. Eta kukula mah dibawa teh. Paling sapoe, 2 poe, 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu mah wallahu a'lam, beureun sabulan atau 2 bulan. Kumaha seepna we mah. Tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede. Beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna. Engkel mun beak bade jadi ka kaula. Beak sabulan, beak 2 bulan, beak satahun, geus maneh teu kudu usaha, dibere deui. Nuhun cek sireun. Nuhun. Asupkeun ka botol. Langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu didahar ngan diisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu didahar, asal lapar setik disesep. Geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Kok teu robah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman, "Sireuh, hari ieu korma ti aing kok teu robah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar." "Pan? Ai korma nu kamari?" "Korma nu kamari mah ku kula didahar." "Ai ieu?" "Moal didahar."
naon bedana ari korma nu itu mah menang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek Kanjeng Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireup asana moal aya di Cikarang modal kos kieu ya atuh sia sireup ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah diliak ku sia ieu Masya Allah sireup ampura jak sireup kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae pula neangan di tuan raja hating cenah teu hayang-hayang teh sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun sia jadi ngarekan aing Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia ampura jak sireup teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun titah beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah eueuh nanaonna cak sirem roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan teh sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu mah sirem sia nasihat pohara jasa tasireup lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksina teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengen teu ku tuan raja sireup mah sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireup hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun aya teu butuh mah kieu teu cokot euy dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak Haji Salim korma tah nya na keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireup maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan kok ya hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh kula jadi seubeul
Kula asal lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ji cek Kanjeng Nusi lain aing ge maca eta teu seubeuh. Aisyah jadi seubeuh. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang. Pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda. Baca ku para aulia Allah dampakna beda. Komo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh. Bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril.